li talibil ilmi pikeun jalma anu neangan ilmu, pikeun santri, pikeun para pelajar. Naon aya tafakaro yen mikir-mikir tafakur, aya tafakur teh mikir-mikir. Fi zalika dina talabul ilmi. Fa innahu karana sanyana jalma ya ta'allamu atawa ka talib. Fa innahu karana sanyana talib ya ta'allamu eta ngaji talib al ilma kana ilmu bijahdin kalawan kapayahan kasusahan kasirin anu loba. Penting pikeun jalma anu neangan ilmu, penting pikeun santri, pikeun pelajar yen ulah tenang-tenang teuing kudu mikir. Jadi jalma mah kudu mikir tapakur, tapakur teh mikir-mikir. Mikir-mikir dina naon? Bidzalika dina talabul ilmi. Kudu mikir dina talabul ilmi teh. Ulah talabul ilmi tapi teu mikir atau malah anu asup-asup bener. Malah anu nyangsang-nyangsang. Ai teu mikir mah. Ai teu mikir mah aing teu tapakur mah berenanya asup tina celik atuhu kaluar deui tina celik anu kenca tembus kawas celik katel nya dicolok tina katuhu teh terus bablas nepi ka nu kenca. Artina henteu aya cicing gitu. Ai teu mikir mah. Kudu mikir, naon sababna kudu mikir? Fa innahu karana sanyana ieu talib ya ta'allamu eta ngaji talib al ilma kana ilmu bijahdin kalawan kapayahan kasusahan kasirin anu loba. Pala yusarrifuhu mangka ulah ngagunakeun ieu talib kana ilmu ila dunya pikeun neangan dunya. Jadi kudu mikir anu neangan ilmu teh di mana geus meunang ilmu, sing inget meunang ilmu teh lain gampang. Tapi meunang ladang susah payah. Meunang masakat, meunang ripuh. Sabab lamun teu aya masakat mah moal meunang ilmuna oge. Moal diburuhan ku meunang ilmu. Al ujroh biqadril masaqah. Cek keterangan. Al ujroh ari buruhan biqadril masaqah eta ku ukuran masakatna, kapayahanana, kasusahanana. Nah, jadi sing ingat ari neangan ilmu teh susah. Komo nu jauh hayang balik bae. Inget we ka lemur. Itu. Komo lamun geus bulan kolot eueuh duit, eueuh jajan, teu boga keur jajan, teu boga keur ngarokok. Inget we ka lemur. Pan eta teh susah eta nu kitu teh ngaranna, payah nu kitu teh. Tadi mana geus meunang ilmu, ladang kapayahan teh, ladang susah payah neangan ilmu geus beunang. Tapi peja pala yusarrifuhu ila dunya al haqirati. Ulah digunakeun ilmu teh ulah digunakeun pikeun neangan dunya. Sabab ari dunya mah hina. Ila dunya al haqirati. Ulah digunakeun pikeun neangan dunya anu hina, anu saeutik, anu ruksak. Malah cek ulama ahli tasawuf mah ad-dunya jifatun wa akiluha kilab. Ari dunya teh tak ubahnya seperti bangkai gitu. Ari nu sok ngadahar bangkai naon? Kilab, anjing. Jadi saur ulama ahli tasawuf mah hari
dunya teh harta banda dunya teh teu beda seperti bugang gitu. Jadi nu neangan jeung nu ngadahar kana bugang mah paling anjing gitu. Hina hartina mah ngaran dunya mah hina saeutik jeung bakaruk ruksak. Saeutik dunya mah jeung bakal ruksak. Boga mobil hiji gitu. Saeutik lantaran bakal beak di laila mah. Ya. Bakal beak di laila mah. Eta mobil rek dipake rek teu dipake beuki lila mah beuki beak. Cirina saeutik tah. Oge dipake teu dipake lila mah bakal ruksak gitu. Teu beda dunya itu seperti kitu ibaratna. Ari dunya teh hina saeutik jeung ruksak. Syi'run ari dunya eta leuwih saeutik tinimbang anu saeutik. Ari dunya teh diibaratkeun kana barang mah anu saeutik tina anu saeutik gitu. Leutik daripada nu leutik. Lamun anu pangleutikna diibaratkeun ukuran kaleci tah dunya mah leuwih leutik tinimbang kaleci. Saeutik tinimbang nu saeutik. Wa asyiquha jeung ari anu hayang pisan kana dunya, anu lieur ku dunya, anu kasengsrem ku dunya, azallu eta leuwih hina minaz zalili tinimbang anu hina. Tuh. Jalma anu hayang pisan kana harta banda dunya eta teh leuwih hina tinimbang anu hina. Pan biasa lamun jalma anu hayang kana dunya pasti cara kumaha wae bakal dilakukeun, bakal ditempuh. Meskipun kudu ngahinakeun diri gitunya. Seperti anu jajaluk. Eta teh hakikatna mah ngahinakeun diri. Da geus dijelaskeun ku Rasul oge nya. Ari anu barang penta teh eta teh leuwih hina tinimbang tinu dipentaan. Kusabab hayang kana harta banda, hayang kana duit, kajen teuing disebut hina oge. Belaan cumpang camping di baju soe, di carana anu saroe tuurna darobol bujurna gitu. Jiga we nu teu boga deui. Padahal mah di imahna mah eta teh beunghar. Kadang-kadang anu kitu teh imahna mah 2 tingkat eta teh. Kadang-kadang anu kitu teh unggal Idul Adha teh kurban eta teh. Pengalaman di badi itu tuh. Keur sim kuring masantren pareta. Da unggal tahun teh kurban si akang eta mah. Gitu. Padahal eta teh hasil tina jajaluk. Anu dina neangan teh kajenting disebut hina gitu. Kajenting disebut hina. Begitu rendahna kan aya ngaran anu menta. Sok kieu jalan. Di jalan. Pasihan. Rendah kan katinganna teh. Sok sanajan di imahna sagala aya.
Eta teh ka imahna mau biasa. Dan baju alus bugaeun. Celana alus bugaeun, sepatu alus bugaeun. Nah, direk barang penta mah ngahinakeun maneh. Bubututan geus saledog. Gitu. Tah eta teh akibat tina hayang pisan kana harta banda kana dunya gitu. Mantak saudi dia wa asyikuha azalu minaz zalili. Ari jalma anu lieur ku dunya ku harta banda nu lieur ku duit eta leuwih hina tinimbang anu hina. Panghina-hinana gitu. Anu jalma anu keur lieur ku duit mah. Bisa jadi ngahalalkeun anu haram gitu, menghalalkan segala cara. Tusimmu eta dunya matak norekeun bisihrihaku sihirna dunya kauman ka golongan ka kaum batu mijeng matak ngalolongkeun ieu dunya. Jalma anu hayang pisan kana dunya mah nempi ka teu ngadenge omongan batur, papatah batur, teu ngadenge fatwa, teu ngadenge anjuran ti Rasul tina Al-Qur'an gitu. Ngadak-ngadak torek. Nyaho nama aing teh ustad geus sok nyaritakeun ari barang penta teh hina gitu. Tangan anu dihanap teh leuwih hina daripada tangan anu di luhur gitu. Nyaho urang ge sok ngadengekeun cek ajengan, cek ustad, cek mubalik. Kan aing mah teu da kumaha ari hayang. Ari hayang kumaha tuh da? Hayang juga batur tuh. Loba. Geus api-api teu kadenge eta ucapan ustad, ucapan ajengan mah. Gitu. Jadi bae eta teh torek. Naon matak norekeun teh eta hayang kana dunya. Oh, tak torek. Watu mi sareng matak ngalolongkeun deui. Gitu. Nyaho eta teh aing barang batur eta teh. Tapi da urang hayang butuh dipaok we kajenting nu batur gitu. Katempo ku urang teh eta teh. Eta teh nu batur. Jadi ngadak-ngadak lolong jiga nu teu katempo we. Jiga nu teu apa we eta teh barang batur. Pahum ari kaum teh eta mutahayyiruna baringung bila dalil ini bari Allah petunjuk baringung bari Allah petunjuk ya manu liar ku dunya pan baringung ya. Baringung arek dagang alasanna teh teu boga modalna gitu. Arek uburu eueuh nu muruhkeunna oge katanya. Arek digawe buburuh da eueuh anu butuheunna oge ku tanaga manehna. Bingungan ari kana dunya hayang kabita hayang jiga batur gitu. Dan empona kana dunya maka saluhureun bae. Jadi antukna bisa bingung pinuh ku hayalan ngalamun stres weh ya. Tungtuna stres akibat mikiran dunya tuh. Bila dalilin bari Allah anu nuduhkeun. Bila dalilin Allah anu nuduhkeun.
Wayang bagi sarang peryogi li ahli ilmi ka ahli ilmu naon Allah yudilla yen ulah ngahinakeun ahli ilmu pupaja pikeun zaman geus baroga ilmu anu disebut ahli ilmu ulah ngahinakeun kana dirina zaman nu boga ilmu kade ulah sok ngahinakeun kana diri sorangan. Naon ari ngaran ngahinakeun ka diri sorangan pikeun ahli ilmu bitom'i ku toma. Naon ari ngaran toma nyata hayang dibere ku batur, hayang dibere ku salian ti Gusti Allah. Duh aing mah hayang teuing si anu teh mere ka urang. Urang teh keur butuh pisan ieu teh. Tak kurutag kertek dina hate eta ngaranna toma ulah eta teh ulah ngahinakeun diri ku toma bari lain tempatna toma da toma ge meunang aya dina tempatna mah naon aya tempatna toma hayang dibena ulah ku jelema ulah ku makhluk tapi ku Gusti Allah ta eta tomana ka Gusti Allah jadi teu naon aya tomaan hayang dibere ku Allah mah jadi ngajurungna teh hayang dibere ku Allah mah ngadoa ibadah ngaji takwa eta hayang dibere ku Allah toma ka Allah wa yataharraja jeung kudu ngaraksa ieu ahli ilmu amma tina perkara bihi eta tetep dina ieu ma muzillatul ilmi ari ngahinakeun ilmu wa ahlihi jeung ahlina ilmu kade anu boga ilmu zaman nu boga ilmu itu kudu ngaraksa tina perkara anu matak ngahinakeun kana ilmu. Ilmu teh bisa hina kusabab anu bogana ngalaksanakeun anu matak ngahinakeun ilmu seperti anu tadi diantara namanya atawa kalakuan orang kabeh kalakuan nu boga ilmu terus migawe maksiat ongko boga ilmu caritana sok ngaji terpelajar ustad ajengan jeung sajabana tapi ngalaksanakeun anu matak ngahinakeun kana ilmu itu gapleh. Ai gapleh teh eta teh tina bahasa Arab ti ditu nama goplah. Ai goplah naon hartina? Poho. Gitu. Jadi ai nu gapleh eta teh keur poho ka saha? Ka Allah. Sok nu keur gapleh mah poho ka Allah teh. Moal ngadoa ka Allah moal. Malah aya nu garapleh masuk ngadaroakeun paeh ka baturna teh nya ceplak we balakna paeh sia ceplak we paeh ta balak lima sia paeh anu nyekel balak lima tuh ngadoakeun ge ngadoakeun goreng ngadoakeun paeh. Tah jalma nu boga ilmu kari-kari pagawean anu manfaatna nu kari ditu teh dilaksanakeun eta teh ngahinakeun sareng nganiakeun ilmu. Jadi antukna teh disebutna teh dua kali. Ustad gapleh. Ustad main langlayangan. Ngadulang layangan. Ustad ngadu hayam. Ustad nginggu manuk disebutnya ustad buru.
Ustad burung kabawa goreng kade teh. Eta diantarana anu matak ngahinakeun karena ilmu anu sok disebut 2 kali teh. Kade kudu dijauhan tah, diraksa, dijaga gitu. Kamanakeun eta ilmu padahal maneh teh menang ngaji salila-lila. Padahal manehna teh nyantri. Tapi nu kitu patut dilaksanakeun keneh. Nah eta. Wa yakunu sareng kudu bukti iya ahli ilmu mutawadian eta anu tawadhu'. Naon aing ngaran tawadhu'? Wa tawadhu sareng ari tawadhu' baina takabburi antara takabbur wal muzillati jeung hina wal ifati jeung karaksa. Lain wal ifati wal ifatu. Aing ngaran tawadhu' teh tawadhu' make ainnya lain tawadu. Ai tawadu mah tara mawa duit. Kos ado. Ieu mah tawadhu'. Tawadhu'. Handap asor ai tawadu mah tara mawa duit. Ieu mah tawadhu'. Ari ngaran tawadhu' teh antara takabur jeung hina. Gitu. Takabur mah gumede. Ulak cangkeng dina beuheung ceuk tadi basana. Bere gegeh takabur asa aing pangbeungharna asa aing pangkasepna asa aing pangluhurna. Eta. Wal mudillati jeung hina ta ari ngaran tawadhu teh antara takabur jeung hina. Da ngahinakeun diri teuing ulah. Itu nya ngahinakeun diri mah saperti nu tadi. Itu ulah ngahinakeun diri. Ngahinakeun diri ulah, takabur ulah. Jadi kudu pertengahan. Kudu pertengahan. Tah ari tawadhu teh tengah-tengah antara takabur jeung mudillah jeung hina. Wal ifatu sareng ari karaksa kadzalika etanya kitu saperti tawadhu' yurapu dikanyahokeun naon zalika ya nu geus dicaritakeun fi kitabil akhlaqi dina kitab akhlak. Tuh, jadi jama teh anu boga ilmu mah kudu tawadhu, kudu naon iffah karaksa terjaga gitunya, terjaga. Saperti tawadhu, seperti anu geus dicaritakeun bieu dikanyahokeun eta tawadhu teh fi kitabil akhlaqi dina kitab akhlak. Nah, anu nyaritakeun masalah tawadhu, takabur, mudillah, iffah, waro nu kitu jeung sajabana. Tah eta mah dina kitab akhlak. Ansyada geus pangmacakeun syiiran sa Syekhu Syekh Imam Al-Ajallu Al-Ustad Ruknul Islam Al-Ma'ruf. Geus pangmacakeun syiiran cenah gitu. Lagu anu dina ieu bait tadi. Linapsihi kagungan ieu Syekh Imam Al-Ajal Al-Ustad Ruknul Islam Al-Ma'rufi bil Adibil Mukhtar. Kagunganana ya syiiran teh inna tawadhu'a sanyana ari tawadhu min hisalil muttaqi eta tina pirang-pirang warna sifat jalma anu taqwa. Ari tawadhu teh salah sahiji ciri
sahiji sifat anu sok dipimilik ku jalma anu taqwa. Wa bihi sareng ku ieu tawadhu attaqi ilal ma'ali yartaqi. Sareng ku tawadhu pisan jalma-jalma anu taqwa teh bakal ningkat kana derajat anu luhur. Jadi meunangna derajat anu luhur jalma-jalma anu taqwa teh di antarana ku sabab tawadhu'. Dina hadis dicarioskeun man tawaddu'a rafa'ahullah. Artina sahaja manu tawadhu bakal diangkat derajatna ku Gusti Allah. Tapi sabalikna man takabbara wada'ahullah. Sahajalma anu takabur maka wada'ahullah bakal digejretkeun ku Allah. Gitunya. Dihandapkeun ku Allah. Derajatna dihinakeun. Sekali deui man takabbara wada'ahu Allah wa man tawaddu'a baik deui man tawaddu'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Sahaja ma anu tawaddu bakal diangkat derajatna ku Allah, sahaja ma anu takabur bakal dihinakeun, bakal dihandapkeun derajatna ku Gusti Allah. Wa minal ajaibi sareng eta tina sapalihna kakagetan ajbuman ari kagetna jalma ari banggaana jalma wa anu ari eta jalma teh jahilun eta bodoh. Pangkagetna ti antara nu kaget itunya pang aneh-anehna ti jalma anu aneh nyaeta jalma anu bodoh tapi bangga ku kabodohanana. Jalma anu bodoh tapi manehna bangga. Wah. Itu. Teu nyaho naon-naon bodoh tapi manehna teh katingali wah bere gege. Bere gege. Asa pang manehna asa pang mulyana gitu. Asa manehna pang alusna, asa manehna sagala-galana we. Pang-pangna kaget ta saur ieu saur Syekh Adibil Mukhtar nya dari jalma anu pinter rada kumaha kitu nya rada sombong mah rada pantes meueusan gitu. Heeh jalma nu beunghar atuh pek manehna sombong ku kabeungharanana ada pantes we da boga. Itu. Ieu mah jelema teu boga. Sok kaya. Paneueuh eta mah. Itu. Jalma anu bodoh teu boga ilmu sertifikat ai laga nu pinter. Itu. Aneh cenah eta teh aneh. Fi halihi dina tingkahna eta jalma ahwa nah eta jalma teh as-saidu amis syaki atawa anu celaka. Kaget cenah kami mah ku jalma anu bodoh tapi bangga manehanana. Itu ujub manehanana. Padahal manehanana teh nanti sangat disangsikan. Tong boro anu naon anu bodoh anu pinter ge ieu masalah salamet jeung teu mah encan tangtu gitu. Ayeuna nu bodoh wah asa pang salametna matak beuki aneh gitu. Beuki aneh. Nah eta teh kaasup jalma anu bagja buah anu cilaka engke di mana naon di mana maut gitu.
anu pinter wae can pararugu komo anu balegug. Am kaifa naha kumaha yakhtimu nuntungan jama umrohu kana umurna jama aw ruhahu atawa kana rohna jama tuh pancantang tuh engke cantang tuh naha dina waktu sakaratil maut teh bakal mawa kaimanan atawa moal nah harek natepan dina kaislaman atawa moal. Numawi aya salah sahiji ulama istri Siti Robiah Adawiyah ditarosan ku Hasan Al Basri gitu. Ngajawabna teh kieu cenah samemeh ngajawab kaula daek ka anjeun henteu pangjawabkeun heula ieu pertanyaan. Di antarana teh pertanyaan teh opat da. Kuring lamun maot rek mawa kaislaman kaya dina kaislaman kaimanan atau moal coba jangan jawab. Ka Hasan Basri ka ulama besar. Atuh mah bisa ngajawab, saha bisa ngajawab. Mantak henteu tadi tika gitu. Siti Robiah Adawiyah lamun sakira-kira apa cenah kuring maot rek mawa keimanan kaislaman sok ek daek nya teu apal sahan mah apal eta mah nya ulama ge mulai apaleun eta tak angkat tangan bener biasa teh lah cenah. Yauman nawa dina poean ruksak mustafillun naha anu hina aw murtaqi atawa anu luhur darajat gitu. Malah anu apaleun. Wal kibriyau sareng ari anu takabur li rabbina ka pangeran urang sadaya sifatun eta sifat bihi ku eta sifat teh maksusatun ditangtukeun. Tah ari jama anu takabur kibriya teh jama anu takabur. Takabur ka pangeran eta teh hiji sifat anu geus ditangtukeun. Ngaran zaman takabur mah nyaeta bakal ditempatkeun ge dina neraka. Gitu. Ade Kangjeng Rasul ngadawuh la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Moal asup ka surga jalma anu aya takabur dina hatena sanajan satimbang sireum leutik lah. Satimbang siki sasawi ceuk kolot mah. Sabaraha gram 0, sabaraha gram aing ngaran siki sasawi atawa sireum leutik tah. Aya we dina hate urang, dina hate seseorang, dina hate jalma takabur sakitu. Eta teh mantak jadi panghalang tina asup ka surga. Nya saur Nabi tadi gitu. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Moal asup ka surga jalma anu aya sifat takabur dina hatena, rasa takabur dina hatena sanajan saukuran siki sasawi. Bahaya takabur mah tuh. Setan dah matak dijadikeun ahli neraka teh. Itu tina sabab takabur pan. Titah sujud ke Kanjeng Nabi Adam teu daekeun. Karena ngobrol teh ke setan teh.
khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Cek setan, kami leuwih mulia tinimbang Adam sabab kami mah setan diciptakeun tina seuneu sedengkeun Adam diciptakeun tina taneuh. Itu mentak tadaikeun sujud. Eta teh rasa takabur eta teh. Jadi ari takabur mah nyaeta mantak ngajadikeun abadi dina neraka. Bantak ngajaukeun tina surga na Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulah kade, ulah aya rasa takabur. Ai takabur teh urang asa pang na. Urang pang kasepna, urang pang beungharna, urang pang mulyana, urang pang pinterna, urang pang bageurna. Tah anu pang eta anak pang anak pang eta teh itu ciri-ciri takabur. Aya takabur dina hate teh lamun ngarasa aya pang anu jauhi sifat eta teh sifat takabur anu nangtukeun urang bakal terjerumus kana sena neraka. Nauzubillahi min dzalik. Fatajannabha cenah jauhan. Qala Abu Hanifah rahimahullah. Wallahu a'lam bissawab.